Ingatlah bahwa seorang nudinu kamari teh urang teh di mana nalika urang maca Fatihah maka kudu maca kana sakabeh tasdid anu aya dina lapad dina aya anu aya dina surat Al-Fatihah. Katalar eta bab urang di mana rek geuna ngalaksanakeun salat maka wajib hukumanana dina ngalaksanakeun salat maca kana tasdidna Fatihah. Tasdidna Fatihah sabaraha hiji atuh pertanyaanana ari tasdidna Fatihah teh sabaraha hiji? Arba asarota aya 14 di mana wae cenah tasdidna surat Al-Fatihah teh. Di dieu dijelaskeun ka hanapna urang turun tingali dina kitabna Bismillahi ari tasdidna anu aya dina lapad bismillahi eta pauqol ba'i eta pauqol lami saluhureun lam lapad Allah atuh lapad bismillahi ari tasdidna lapad anu aya dina lapad bismillahi teh di mana tasdidna teh nya eta jawabanana saluhureun lam lapad Allah aya tasdidan teu eta. Tadi dinya bentukna teh tasdid teh cicingna teh dina saluhureun lapad Allah eta. Dina saluhureun lam lapad Allah lain dina alifna lain. Lain dina sina lain. Bisi kieu macana bismillahirrahmanirrahim. Jeung urang teh kitu ati banget make tasdid sin oge. Biasa we teh make tasdid bismillahirrahmanirrahim. Bismillah jeung urang teh kitu ati banget teuing. Atuh lamun dina sina dina lapad bismi lamun di tasdidan maka eta bis eta hukumanana naon macana lain kosor deui lamun dina lapad bismi tina luhureun sina teh di tasdidan maka hukumanana naon macana lamun aya sin di tasdidan naon hukumanana macana musadat keur kitu balikan deui. Lamun dina lapad bismi dina luhureun sina di tasdidan maka hukuman macana musadad. Ari maca musadad kudu dikumakeun. Kudu bangetkeun ari huruf musadad sauriji. 20 genep salianti mim ajeng nun. Apaan salianti guna lain musadad teh? Sana tamacana maka maca bismi eta ulah dibangetkeun dalain musadad kosor eueuh tasdidan dina luhureun sin mah eueuh tasdidan maka macana kieu biasa bismi tuh gitu bismillah pas dina luhureun lam lapad Allah aya tasdidan di dinya kumaha macana bismillah ta bismil ta eta bismil ta eta Bismillah ulah bismillah ulah digitukeun wating banget ting maca Fatihah teh bismillah cukup urang teh gitu banget aya eta mah kos arek ngadukun ari kitu mah ulah tapi biasa we dari dina luhureun sina ge eueuh naonan eueuh tasdidan anu aya tasdidan mah dina luhureun naon dina luhureun lam lapad Allah macana kieu Bismillah, tak gitu Bismillah, aya ditekeunlah seeutik. Jadi si tasdid teh 2 harkat saalif. Lamun anu aya tasdidan maka macana 2 harkat saalif. Nya kunaon cenah mang make aya tasdidan kudu dimacana kudu 2 harkat saalif. Sababna eta teh kali huruf anu ditikelkeun. Huruf anu tadina 2 dijadikeun sabaraha hiji? Dijadikeun hiji. Tapangna dijadikeun tasdid teh kuruna mah kieu macana bismillah gitu kuruna macana bismillah jadi lamna teh 2 bismillah ngan dihijikeun macana teh jadi hiji si etana teh si lamna dipikeun hiji jadi weh bismillah tah gitu jadi nu tadina hurufna 2 jadi sabaraha hiji ngan dijadikeun tasdid maka macana kudu 2 harkat saalif.